Aduh, pemandangan endah budak. Aduh. Aduh, dak ya rangda atau perawan gitu lewat budak. Sudah bisa dijubra jabret. Ruyuk loba aja lah hotel teuing. Masih ya. Euy. Bukan rame budak. Aduh. Neng. Kemana, Neng? Apa sih lo? Colek-colek? Kenal juga enggak. Aduh, galak bener sih, Neng. Aduh. Saya jangan galak-galak, Neng. Ini mah babang tampan nih, orang paling tampan di kampung ini pokoknya. Ganteng dari mana? Muka keoncong begitu. Bilang ganteng. Eta sia sembarangan. Nggak tahuan kalau bapak gua nih lurah di sini. Emang mau diusir, hah? Berani-beraninya nolak. Ini anak lurah. Bodoh amat tuh anak siapa kek, mau gue pikirin. Aduh, capek amat aingnya ditolakan be ku bikang. Mungkin cara nama lah, kudu lewat jalur langit aing lah. Dengan dukun aing nu sakti. Dalekeun kuing. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sialan. Jadi mah harus coba ya. Coba aing di dieu proyek ieu bagus sih kana perumahan. Aing lebih bisnis kan lah. Aya mobil naon palaku aing pokona mah. Woi, Pek. Kerenaon jadi dinya? Numbalkeun awak tah. Eta sia, aya sia neuk naon min ka dieu. Iluan bae pugu aing keur ngalamun di dieu nangan bisnis henteu duiteun. Dibalangkeun sia ku aing tuh ka duit Aing neangan sia bae ti keur tadi. aya sia neuk naon nangan aing min. Urusan penting aing penting jasa ieu mah. Sapenting gitu. Nah, sepenting gitu serius. Eta sia lamu seret bae. Ya, saya boga kenalan jelema bisan teh alias dukun. Loba dia aing sayang dukun naon? Dukun santet, dukun pesugihan, dukun melet awewe, komplit dia aing mah. Aing hendak melet awewe, aing nyuri hate ditolakan be ku awewe. Eta memang beungeut sih mah ditolakan awewe, beungeut aing kos bae awak. Beungeut sia tah kos careuh. Bibir tah kaput. Aing ngomong asal jeblak bae ya. Dibalangkeun sih ku aing ka itu tuh ka empang. Gas inti nama dukun mah loba. Ayo aing nyaho ku aing diantar imah dukun. Dukun pokona mah sakti we eta. Asal sia sedia rokok be, rokokna rokok jinggo 7 selop. Mang, paehan be aing. Hayang manjur embung, hayang manjur tuturkeun ayu jeung aing. Nyemenya 7 selop teh budak tapi dibeli jeung warung-warung naik gitu mah. Eta sia, cenah hayang laku kabeh kang hayang manjur kumaha yeuh. Jadi moal. Oh geus atuh aya kitu mah, aya 7 selop mangke aing ngajual taneuh heula mun naik kitu mah. Teh heula kopi hideungna sagelasnya 7 bungkus. Oh geus, lo ngomong saya. Dia min ya, tapi sih kudu naik ojek heula soalna jauh imana. Kayak gedeng tukang ojek urang yuk meureud lah imahna. Awang-awangan amat. Nanyakeun heula ka tukang ojek urang naik ojek gedeng soalna sia jauh yo. Oh, 5 jam ka imahna. Edan meureud. Naik ojek heula urang. Mang, ojek mang. Ojek siap. Ka mana? Bubuy ya, mang. Oh iya. Nah, aja sudrajat nyaho tuh. Oh nyaho, main nama geus dukun terkenal kamu mana? Jauh tuh kira-kira mang. Ah lumayan lah paling 3 kiloan. Oh nyanggo siap bae. Eta mang eta dukun asli atau dukun-dukunan? Pokoknya nama carita nama main nama dukun. Teu nyaho dukun asli ataupun dukun-dukunan teu nyaho intina mah dukun bae urang mah nyaho. Tapi ieu beungeut gitu amat sih mat orang mana mah. Ganteng ya? Baduinya, tukang ieu na, tukang ojekna euy. Ganteng alabatan Sampeyan babaturan urang karunya beungeut kos bayawa. Oh sia dong careuh. Oh saya dipikir-pikir, oh emang ada mirip-mirip saya tik. Oh sah ayeuna mah geus kira naik ayo diantar ku aing. Oh siap. Ayo letik pokoknya mah. Masalah Tapi bener kan mang, aya dukuna aya. Aya. Si dukun cabul doang urang. Pokoknya nama inti nama dukun bae ieu mah. Enggak berangkat cewek. Ieu meureud dukun bohongan.
Ayo pokoknya mah inti nama dukun be. Jangan anu kencang. Ayo jangan anu kencang, ayo ngebut yo. Kau sih ge. Jang, yo, imah dukunan terkenal teh. Lain di Panewal bisa kadangnya doang. Bisa bangunan ada taruh lagi. Oh iya, mana mang? Mainnya imah dukun kos kia amat mang. Dukun imah dukun mah mana aya nu bagus itu kayak nu bagus ya imah dukun mah. Aing mah imah dukun apa peranti naon ya, Pak? Iya, imah Benar. Itu tukang ojek iya cenah min. Ayo, geus saya. sugan aya. Kebenaran aya Pak Hansip tuh. Tanya bae langsung ke Pak Hansipnya. Oke, siap. Kadang. Can dibayar ya. Can dibayar kan yuk. Men aja. Balikin deh. Kasih bon. Aduh. Ya, emang kasih bon. Supan sukses mainnya tenang. Tuh. Aing berhasil mau dibayar. Kayak aing balik di kadinya. Oh, siap. Pokoknya mah tengah aing mau dibayar Mas ya. Siap. Karena jadil nyawangnya kamar penglaris doang aing kieu. Ya imah dukun benar. Dukun naon? Dukun pelet lah. Manjur moal mang. Manjur yang geus kasohor ieu mah. Lah, amun misalkan teu manjur diacak-acak we. Hanjir acak ke kasohor mulai. Ya. Ngarepan anak urang heula ya nu ya. Kelah. Mana mah? Nah, ribut gitu. Tanya bener-bener, Mang. Iya, mesti hati ya. Batu. Tapi Kang. Ditolak apa itu awal, Mang? Itu kan mah misalkan itu tolak. Boro-boro beungeut ke kos bayawak mah nama. Beungeut sia doang cara. Kaput. Ayo asup. Si arek kapanggih jeung Pak Dukun mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hansip. Aya tamu ya. Doang nebel ke orang amat ya. Aduh. Sialan teh dukun goreng patus kos tokeknya. Eta sia aing sakitu ganteng na disebut papatong cenah. Sia ge doang jomblo-jomblo sabun ieu baru teki beungeut. Ayo asup. Nyaho aing sia jomblo-jomblo sabun ya. Dukun lagi kos bayawak. Sakti ya Mas Sakti jomblo sabun sia tapi Sia. Mas Pansip, geus di Pansip mah geus asup aja ayo. Nyokot sasajen. Sasajena cokot ayo. Ngopi urang ge. Eta sia kesokan amat ka dukun ya. Dukun eta dukun. Semarang teh kamu aing nular ka sia. Nambah teh laku ke sia ka Bikang. Ini dukun atau Hotman Paris Nyaho teh dukun keren kieu arti mi. Ka dieu hayang naon ya ka dieu sebenarnya ieu. Mang, orang minta pelet, Mang. Orang ditolak baik, ku awewe nyeri hateng selain nyeri hati teh nyeri pejit, ento be nonton bol mah. Gampang menawar rokokan doang ya rokokan ya. Aduh. Rokokan ya. Dukun lagi ngomong-ngomong rokok baik. Kudu namanya rokoknya 7 slop ya. Tapi ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong. Gampang masalah pelet mah. Iya nya ya. Iya cincin bermacam-macam mahar. Anu gede rada mahal anu leutik. Tapi ya nu paling mantep ya nya. Tah. Nu paling mantap ieu lamun dipake ku ujang mun dipake itu ujang. Ieu sakaligus nyubit ka awewe, nyolok ka awewe, ditunjukkeun ka awewe. Awewe langsung udah ka ujang. Tah, nih colok ku sia eta dukun sakti eta cincin lagi loba. Pokona mah geus eta mah. Mempan cai mah awewe langsung puguheun ka sia. Aduh, poho aing ngarang ieu. Kudu make sasajen ieu. Sasajenna 7 rupa ieu. 7 rupa sasajenna kembang 7 rupa. Rokok Samsu 7 slop jeung menyan 7 kilo. Pansip, ka dieu Pansip. Eta sia Pak Hansip aing mah ieu bisi doraka doang ieu sasajen ieu nya unting Udah amat aing dibade jatah tilok sia. Tenang aya rokok sabatang mah. Benar sia ya. Aya rokok sabatang mah tenang. Aing jadi asisten 10 tahun mah. Sia asisten lah ribut bae aing mah heran geun masyaallah. Aing buku garet-gating makanya atuh dibade jatah. Atuh kan Bang Dos. Sasajen jualan saya. Nang rokok 2 bungkus mah aya kumanehna keudeuh. Tah, geus siap can ya maharna geus siap can. Siap, nang tah, mahar mata. Ya. 2 juta. 2 juta. Benar ya maharna 2 juta. Benar. Oh, 2 juta mah gampang. Jomblo-jomblo sabun, ya pasti lempar mah
balik ke dia langsung menang awewe di kantongan nya maharna. Oke. Kita 2 juta si bari ngajual tanah ge. Jadi iya tanya ya cincin ya. Ai 2 juta mah ya dibalik cincin aja nya. Nu gede. Tah. Ya. Pakai lah. Iya carana lamun aya awewe tinggal colokeun lang. Kana naonna? Pokokna mah ka awewe lah dicolokeun di jauh ge bisa. Colokeun kana naonna? Kalau yang berit terus ya colokeun. Colok irungna. Ya, eta colokeun. Dicolokeun dijamin eta awewe mudah-mudah. Bener ya? Benar. Amun teu majur diacak-acak ya Lamun teu manjur, tawapahan si belangkeun ka empang. Oke. Saya itu. Aing saya mahar nama 2 juta ya. Mas kita balik. Tidak buktikan ka itu bisa terpercaya mah. Colokeun ka awewe nya. supaya manjurnya Dukun. Aduh, para aing orokan bang orokan ya. Aduh, dasar jomblo-jomblo sabun. Si aing mau ngomong-ngomong siap boga duit 2 juta menang di mana tadi eta? Eta malin duit. Naon tuh? Daluang wong ngisian. Pasiawan yang amat sih kadukung nit. Lah, Disantet sih atau koyo-koyo modar siapa ya? Bodo amat lah. Kumaha jeung Terserah teu boga sia duit bela, mah. terserah sia aing. Min, jajan geus atuh. Ai awewe geus ieu cincin jajan geus sia sugan be manjur. Oh nya mun teu manjur awas bae nya. Heeh. Geus jajan kan. Coba min ku sia jajan eta cincin. Coba toelkeun. Neng. 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 Halo. Tanya ku sia bener-bener min. Tanya nih. Dukun manjur teh ieu. Coba min ku sia jajan min. Tunggu Neng. Tunggu Neng.